Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang tepang deui dina pangajaran virtual ngalangkungan audio visual sareng modul dina pangajaran nyusun sisindiran. Dina lawungan anu ayeuna dina sisindiran nyaeta ngeunaan nyusun sisindiran. Ibu yakin hidup masih keneh terang atau masih kena ingat naon-naon anu parantos dijelaskan dina pertemuan kahiji oge pertemuan kedua. Dina pertemuan katilu ayeuna dina panglawungan katilu ayeuna ngabogaan tujuan. Anu kahiji nyusun sisindiran wangun paparikan dumasar kana sifat watak jeung eusina. Anu kadua nyusun sisindiran wangun paparikan anu dumasar kana sifat watak oge eusina. Jeung nu katilu nu terakhir nyaeta nyusun sisindiran wangun wawangsalan. Nu kahiji nyaeta rarakitan. Anu sakumaha ti payun tos diterangkeun dina pangajaran atau dina pasaman nu kadua ngeunaan rarakitan di mana rakitan diwangun ku 4 jajar atau napi 4 padarisan. Ya, dina 4 eta anu 2 ngarupakeun sangkang, anu 2 ngarupakeun eusina. Anu ngabedakeunana rakitan paparikan teh nyaeta dina cara nulisna. Dina cara nulis rarakitan itu aya kecap anu diulang. Di antarana kecap kalimat tentang padarisan kahiji diulang di nu katilu. Aya kecap anu diulang gitu maksudnya. Sedengkeun padarisan kadua aya sebagian kecap anu diulang dina padarisan kaopat. Contoh ya, contohna bisa kuhidep ditingali leuwih jelas dina modul. Anu kadua nyaeta ngeunaan paparikan. Lamun tadi rarakitan anu sarua dihareup hiji jeung 3, 2 jeung 4, upami dina paparikan mah teu kudu sarua. Nu penting aya sora anu sarua ditungtungna. Hiji jeung 3 tungtungna sarua, 2 jeung 4 oge tang tungtungna sarua. Anu disebut tadi anu kami ngon kamari ku ibu bisa jelaskeun nyaeta ngeunaan murwakanti. Anu katilu nyaeta ngeunaan wawangsalan. Upami nu tadi paparikan jeung rarakitan mah 4 padalisan, upami wawangsalan mah mung 2 padalisan atau 2 jajar. Antara padalisan kahiji jeung padalisan kadua itu urang kena tungtungna kudu nebak. Nah, dina nebak eta gampang kacida. Dina padalisan kahiji itu geus aya eusina teh mun urang bener-bener ngayeuna. Ya bener-bener mikir oh ieu teh naon. Tulis deui dina padalisan kadua disebutkeun tungtungna teh. Contohna misalna kudu disebutkeun hiji we, moal berarti engke hidup bisa ningali lah nu leunna mah. Mesin ketik anu canggih. Hidup mikir, mesin ketik nu canggih naon? Kan ieu teh geus aya. Ditungtungan di nu kadua padalisan kadua leuwih dijelaskeun deui. Jadi budak kudu pinter, ter jeung canggih. Oh pasti jawabanna komputer. Itu panginten ngeunaan wawangsalan. Nu leuwih lega ya, nu leuwih loba
Contohna ku hidup biasa ditingali dina modul. Ya, sanggeus hidup ningali contohna dina modul, pek ilo, satosna di ilo, tingali oge pancen nu aya dina eta modul. Hidup pasti keneh lieur, mikir saeutik neangan dina internet. Ayeuna mah zaman canggih loh, teangan mun teu ngarti teh ulah ngagugulung ke teu ngarti, lieur itu mah. Ya, jadi tingali nu ku ibu diterangkeun teu jelas, dicontoh ge kurang jelas, teangan sorangan. Sehingga naon rupa anu dipancenkeun ku ibu khususnya bapak guru lain-lainna bisa ku hidup dilaksanakeun kalawan alus. Ya, rupina dina pertemuan anu katilu ieu dicekapkeun sakieu ya. Mudah-mudahan hidup ngarti tapi tong puas, amun puas moal neangan. Nah, mudah-mudahan hidup ngarti oge bisa neangan sumber anu lainna. Sakitu nu kahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kepihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya mangfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salam.